Kebeneran Kang, Apa mahal gitu ya? pasti lupa we leungit dompet ting di mana terus di teteangan di dieu di kolong mah lieur. Atuh dari dirinya mah. Wawuh jeung urang ti baheula. Anu kitu-kitu wae mah atuh ka dieu atuh. Kitu eta teh Kang. Cik Percaya. atuh Kang lah geus lieur Cik, neneangan geus. Urang ngepacaina heula ge. Kil, tong cai herang ka dia Kil. Nah, aya si wakil di dieu. Aya mondok ti peuting. Oh, Kil, Wak. Panyokokeun cai herang ka dieu. Bangga. Anu ya lamun geus aya nu leungit tetangga naon. Ka dieu tinggal lagi eta urang Subang. Ka dieu jauh-jauh. ya, aya di dia nih. Mohon ya ada alasan aja ya. Lewit. Lah karek apa ini Ya naon wae Kang bisa. na dompet teh. Aya STNK, SIM, KTP, eta nu penting nama. Duit anu Lumayan lah ayaan. kayaknya Ada emang kagak disimpenin pulang berada. Heeh, teuing. Poho deui ya. Penyakit poho teh atuh. poho di dinya mah poho nyimpen. Eta di kamar teh lomari dua heuh. Anu benar. jangkung hiji anu pendek hiji. Nya, Tah anu belah ditu mah aya map-map geuning. heeh. Heeh nya. Di luhurna eta aya wadah pulpen. Nah, bisa kitu nya Kang. Tah, di Benar. jangkungna eta lomari di jangkung. Sakit di Mang Ridwan. Apa? Matakna lamun aya anu kaleungitan geus bawa ka dieu, kieu mah amplop meureun. Bener tinggal teh. Menang persenan. Saya jangan naon mah. Pokoknya pan dia nongat di dieu tinu cai. Bener Kang. Ingat ayeuna mah di dinya. Yo, loba anu ka Akang. Duh, mana kacamata deh mah Akang. Kacamata di mana? Nya. Geus leungit teh wae. Ieu mah. Cik, Cing kalau Ya. mau kami perang Kamil ya. Kami nyelewek gitu. Ieu mah. Tah. Iya.